Aduh, bagian ngarona Korea udah kumaha, solid lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kayak tamu, sahanya. Terus ke tukang kredit. Cicilan sambil mas, tinggal ya. Ayah naon ya? Ayo orang ngarona. Oh siap sok ajar heula tuh. Non, bentar aja lah, kesuguhan wah. Komo we atuh. Po kabeneran don pan matokeun calana Celana naon mana? Urang meuli ieu teuing logor teuing. Suka ayeuna pendak ngarona sok buru lah. Dagon salin heula tuh. Gitu lah. Sini lah. Kurang pokok rek yang bikin halang sudah. Don. Dua can udang bos ane cenah. Simpen nama mesin dah. Don, kita disimpan nama mesinnya, da keur dicopot teh ka dia. Tenang iha dia. Pulpen siap. Dia. Oh. Don, kumaha geus beres? Naon itu sok? Cing atuh kira-kira anu asa ngaledek pisan kami teh mah nya kieu. Mah iya masih bayar hutang teh. Mah pantana mau longu. Ayak berenang.
Assalamualaikum. Kumaha? Waalaikumsalam. Bade ngisi ya? Ya dagoan di kamar kene. Kalau betul. Siap. Yuk, kumaha? Bade ngisi ya? Aduh, hampura. Kang kosong heula eta mah. Aduh, usahana keur sepi. Iya piraku ya. Catatan mesti 3 minggu ya. Aduh. Kumaha tuh kayak sugan aya dagoan sekedeung. Siap. Aduh, Kang. Usahana itu keur bokeh, Kang. Ngesak kieu, Yos. Baiklah, daripada eueuh. Ya. Kacida. Mayar 500. 2 minggu gitu. Oh, tun, ngisi. Salah. Naon? Ngisi kok. Moal. Aing teh jeung nyeri buntu jeung naon nagih we. Teh nyaho aing teh keur lockdown ieu teh. Bisi dikebuk ku aing. Aduh, galakan keneh nu ditagih daripada nu nagihan mah. Kabur.